Bismillahirrahmanirrahim. Summa nadharta. Teras ningali anjeun fi a'malil qalbi dina pirang-pirang amal hate. Wal mawajibi sareng pirang-pirang anu netepkeun al batinati nu batin atanapi mawajib teh pirang-pirang kawajiban al batinati nu batin wal manahi sareng pirang-pirang cegahan allati manahi ta'ti anu sumping allati fi hadzal kitabi dina kitab Minhajul Abidin. Liyasula supaya hasil lakapikeun anjeun naon ilmuhu ilmuna ma fil qalbi ilmuna ma fi qalbi sumataripu teras terang anjeun jumlatan kana jumlah tama kana jumlah perkawis tahtajun butuh anjeun ila istimalihi kana ngamalkeuna emak katoharoti sapatos toharo wasolati sareng salat wasomi sareng saon wanawi sareng bangsana ieu kulun tina toharo salat saum falaqad adaita mangka tetela parantos ngalakonan anjeun fardullahi kana fardu Allah alaika ka anjeun allazi fardullahi ta'ala ta'abbadaka antos meredih Allah ka anjeun ibabil ilmi dina bab ilmu walaqad sirta sareng tetela jadi anjeun eta min ulama'i ummati Muhammadin tisapali pirang-pirang alim umat Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ar-rasihina anu tumanceb kabeh fil imina ilmuna pain amilta maka lamun ngamalkeun anjeun bi ilmika kana ilmu anjeun wa akbata sareng madep anjeun ala imarati ma'adika kana ngamakmurkeun ngaramekeun tempat balik anjeun tegasna mah akhirat anjeun kunta maka aya anjeun eta abdan abid alimanu alim amilan anu amal lillahi ta'ala karna Allah ta'ala ala basirati netepan kana basirah anu awas hate asalam wero jahilin teu nu bodo wala muqallidin sareng sanes muqallid wala ghafilin sareng teu nu poho falaka mangka eta tetepikeun anjeun asyaraful azimu ari kamuliaan anu agung wali ilmika sareng eta tetepikeun ilmu anjeun alqimatu ari harga nya harga aji kerto jawana mah hikmat aji kerto nya harta harga al-kabiratu anu agung wasawabul jazilu sareng ganjaran anu jazil sareng ganjaran anu agung kene ganjaran anu agung wa kunta sareng aya anjeun eta qad qata tetela parantos nempuh anjeun
hadhil aqobata kana ieu aqobah wa hallabtaha sareng tos ngantunkeun anjeun kana hadhil aqobah waroaka disapengkeun anjeun wa qadoita jeung parantos nyumponan anjeun hakoha kana hadhil aqobah bidznillahi ta'ala kalawan izin Allah ta'ala. Wallahu Allah subhanahu nu maha suci Allah eta mas'ulun nu disuhunkeun ayyumidaka kana supados maparin pitulung maparin taufik atanapi Allah ka anjeun wa iyana sareng ka abdi sadaya bihusni taufiki kalawan sae taufikna Allah wa taisirihi sarengnya panggampil ti Allah. Innahu karna saleresna Allah eta arhamur rahimin langkung anyaah ti antara pirang-pirang nu nyaah nya langkung welas ti antara pirang-pirang nu welas wala haula sareng teu aya daya upaya tanu buktos wala kuwata sareng teu aya kuatan eta nu buktos illa billah ya ing kalawan pitulung Allah al ali nu maluhur al azim nu maagung. Al aqobatu saniyatu al aqobatu saniyah depi ieu eta aqobah nu kadua waya depi aqobah saniyah eta aqobatu taubati aqobah tobat tobat summa alaika teras wajib ka anjeun ya talibal ibadati wahai jamin milari ibadah wafaqoka mugi maparin taufik ka anjeun insyaallah Allah bitaubati kana tobat wadalika depi itu wajib taubat eta li amraini karena dua perkara ahaduhuma depi kahijina amrain eta liyahsula supados hasil lakapikeun anjeun naon taufik ku taati taufik taat fa inna syu'maz dzunubi karena sanyana awona pirang-pirang dosa eta yurisu ngawariskeun su'muz dzunub al hirmana kana terhalang nya kahalangan wa yuqibu nya sareng wa yuqibu sareng wa yuqibu sareng yuqib naon namina ngiring-ngiringan ya si wa yuqibu jeung ngiring-ngiringan su'mu dzunub al khidlana kana hidlan kana kahinaan wana qaidat dzunubi jeung sanyana qaidat dzunub talina dosa eta yamnu nyegah qaidat dzunub anil masyi tina mapah ila taatillahi kana taat ka Allah azza wa jalla wal musaraati sareng gagancangan ila khidmati kana ngahidmat Allah azza wa jalla li anna siklaz dzunubi karena sanyana abotna pirang-pirang dosa eta yamna'u nyegah sikluz dzunub minal hifati tina hampang lil khairati kana pirang-pirang kasayan wan nasyati sareng tangginas fi taati dina taat wanal isra sareng salesna ngamayengkeun ala dunubi kana pirang-pirang dosa eta mati sabalik kawis jusawi nu ngahideungkeun ma
nya nu matakang hideungkeun ieu ma al-quluba kana pirang-pirang hate. Fatajiduha maka bakal mendakan anjeun kana matin dina poe wa qosatin jeung teuas nya ateuas teh walahu lusa jeung teu aya lepas eta nu buktos nya teh salamet maksudna eta nu buktos biha dina qulub wala sofawata sareng teu aya bening jernih eta nu buktos wala lazata jeung teu aya enak eta nu buktos wala halawata jeung teu aya manis eta nu buktos wa illam yarham nya sareng lamun teu ngarohmat sa Allah fastajurru mangka bakal narik dzunub sahiba kana kanu gaduhna dzunub naudzubillah ila kufri kana kufur wal qasyawati sareng kana lepat wasyaqati jeung kana syaqawah kana kacilakaan faya ajaba maka heran kaula kaifa iwafaku nya kumaha diparin taufik li taati pikeun taat sahaman jami huwa anu nepi man eta bisyu'min dina awan wa qaswatin sareng teuas hate wa kaifa yun'a jeung kumaha bakal diundang nya ieu man tadi ilal khidmati kana ngakhidmat lepat wae wa kaifa yun'a jeung kumaha diajak diundang ilal khidmati kana ngakhidmat sahaman jami huwa anu nepi man eta musirrun nu ngamayengkeun ala maksiati kana maksiat wa mukimun jeung ngamayengkeun keneh ngadeg asal ngamatuhan atau ala jafwati kana jafwah kaawonan keneh wa kaifa jeung kumaha yuqarrabu dideukeutkeun lil munajati kana munajat sama jami huwa anu leuwih man eta mutalatihun nulamokot bil akdari ku pirang-pirang kokotor wan najasati sareng pirang-pirang najis Fafil Hobari maka dicariosan hadis anis sadiqil masduq ti jami anu sadiq tinu leres al masduqi nu dilereskeun Rasulullah tegasna Rasulullah SAW annahu sasna ieu Gusti Rasul nyata sadiqil masduq eta qala ngadawuh sadiqil masduq idza kadzaba di mana bohong sahal abid tanaha maka nyingkir ngajauhan anu ti abid sahal malakani dua malaikat minnat nima tina bauna perkara ya rujunu kaluar ma min fi tina cangkemna abid fakaipa mangga kumaha ya seluruh pantes naon hadal lisanu ieu lisan dzikrillahi kana zikir ka Allah azza wa jalla fala jarama maka mesti la yakadu ampir-ampir la yajidu temendak ampir-ampir temendak saal musirru nu ngamayengkeun dosa ada ya alal isani kana maksiat taufiqon kana taufik wala takhifa jeung teu hampang naon arkanuhu pirang-pirang anggotana musir li ibadatillahi ta'ala kana ibadah ka Allah ta'ala
Fainit tapako maka lamun kabeneran emaya kabeneran si musir fabikadin maka dengan keluh kesah fabikadin maka dengan keluh kesah nya la halawata teu aya manis eta nu buktos ma'ahu sertana ma'ahu sertana kadin wala sopata jeung teu aya bersih eta nu buktos wa kullu dzalika dipisah dayana itu al mazkur nu tos dicarioskeun eta lisuk midunubi kana auna dosa wa tarki taubati sareng tinggal tobat. Summa nadorta fi a'malil qalbi teras anjeun ningali dina pirang-pirang pada melan hate nya atau berpikir mikiran tentang amal-amal hate wal mawajibil batinah sareng kawajiban-kawajiban nu batin. Nah, kewajiban hate nu dihana parantos kewajiban hate teh naon teh ya al imanu billah bisa palih namanya kalajengan sidik pan gitu yakin teh kewajiban hate nya kewajiban hate taatul qalbi namina taatul qalbi al imanu billah iman ka Allah sar iman kana perkawis nu dinya lungsurkeun ku Allah ka Gusti Nabi iman ka Gusti Rasul Allah sareng iman kana sagala perkawis nu dicana ku Rasul Allah ti Gusti Allah ti dituna kalajengan tasdik membenarkan kalajengan deui naon yakin da eta kewajiban hate panamina ikhlas gitu tafwid nah nya eta kewajiban hate nah itu terus manahi larangan-larangan hate nya larangan hate nu diwagel nya itu sapertoskeun dia ujub takabur sombong merenya itu naon deui teu iman kufur teh teu syukur berarti nah eta manahi diwagel eta allati tatipi hata kitab binungke insyaallah bakal sumping na kitab liasulalaka ilmu supaya hasil ka anjeun ilmu na berpikir teh supaya menang ilmu datang dipikir masa geuleuyeuh ngaran sageuleuyeuhna masing dunia ge sageuleuyeuhna mah kitu nya kudu sungguh-sungguh dunia kedah sungguh-sungguh untuk menghasilkan dunia akhirat kedah sungguh-sungguh untuk meraih akhirat sageuleuyeuhna mah kitu dia sagala oge boh masalah akhirat urusan dunia sageuleuyeuhna malah sakitu we hasilna ilmu ge kitu ilmu sageuleuyeuhna malah sageuleuyeuhna we itu mah berhasil dengan maksimal. Nah, nya berpikir dina amal hate kewajiban-kewajiban batin sareng naon nu dilarangnya dina batin amih naon amih hasil ilmuna. Sumatari pu jumlah tamata taju terus anjeun apal kana jumlah perkara. Jumlah teh mazuna sapalih gambaran perkara. Nu dipigabutu ku anjeun midamelna kaya toharoh. Penting toharoh nya dina fikih kapan syarat sah salat toharoh teh. Nya kanggo fikih zahir syarat salat toharoh. Washolati sareng salat geus apal nya. Wasaum geus apal tentang saum jeung sabangsana. Nah, lamun anjeun parantos kitu nya parantos kitu tos terang ilmu nu tadi mawajibil qalbi manahinya
kalajengan jumlata mata tajula simali katoharo nya perkara dibutuhkan sapertoskeun toharo salat saum jeung sajabina mangka falaqad adaita sungguh telah melakukan anjeun geus ngalakonan anjeun fardhallahi taala nya kana kaparduan ti Allah tuh kitu nya anu Allah miwarang ka anjeun dina bab ilmu tadi di luhur kudu milari ilmu nya ilmu tentang akidah ilmu tentang syariah tentang aqidah nya harus apa orang teh boga pangeran setelah dipikir dibolak-balik cek orang manya dipapai dirasa-rasa beh unang urang teh boga pangeran tak gitu jadi handap kawannya urang teh boga pangeran nya anu kawasa tanggeus urang boga pangeran apal pangeranna Allah nya terusnya urang teh boga pangeran kudu kumaha terhadap pangeran ya kewajiban urang terhadap pangeran kudu kumaha nya itu nya kudu ibadah itu dalam bukti syukuran ka Gusti Allah ibadah teh bukti syukurnya ka Gusti Allah sapotos orang bukti syukur ka Gusti Nabi membaca sholawat mendoakan nya kitab geuning aya kitab namina teh Dalailul Khairat kitab Dalailul Khairat itu di dalam rangka bersyukur ka Gusti Nabi nya karena Nabi telah berjasa penuh ka urang nya kanggo nganterkeun urang kana kabagjaan urang naon bersyukur ka Gusti Nabi cik nya bade naon urang bersyukur ka Gusti Nabi bersyukur ka Gusti Allah dengan taat ka Gusti Allah nyembah Allah gitu bersyukur ka Gusti Nabi nu tos berjasa besar ka urang nya urang terang ilmu terang Allah terang sagala hukum-hukum kan teh Gusti Nabi itu jalanna urang gadah kumaha mulang tarima ka Gusti Nabi kumaha urang bersyukur ka Gusti Nabi ayo nya telah berjasa penuh Gusti Nabi ka urang ya Allah nya bersyukur urang ka Gusti Nabi tadi kecuali sholawat nya sareng mendoakan ulama parantos ngarang hiji kitab Dalail Khairat tentang sholawat Gusti Nabi sareng mendoakan Gusti Nabi mendoakan Gusti Nabi nya aya wirid harian pan hari Senin wirid hari Selasa Rabu Selasa Minggu isina bersolawat nya ka Gusti Nabi dan mendoakan Gusti Nabi nya di samping eta deui meminta kanggo urang deui teu lepasnya yang nu maca sholawatna nya di emutannya urang kada bersyukur kumaha Gusti Nabi nu tos mang banyak jasana ka urang eta aduh teuing kada bersyukur nya sholawat doa nya lamun apa geus kitu anjeun toharoh paranto salatnya kitu alhamdulillah saum dilaksanakan maka sungguh telah melakukan fardu ti Allah nu Allah miwarang ka anjeun dina bab ilmu walaqad sirta min ulama umat Muhammadin bahkan lain sebatas melakukan kaparduan tapi anjeun telah jadi ulama umat Gusti Nabi aduh alhamdulillah nya tercetan ulama tah nya urang geus apal pangeran jeung sifat-sifatna tah nya tentang syariat zahir naharo salat anjeun geus jadi ulama sanajan ku jama teu sebutkeun ajengan kajeun nya ku jama teu kasebutkeun ulama kajeun nya itu da teu matak nabagjakeun ieu ku aju ulah ku jama sebut ajengan teu matak bagja ieu nya ku jama tersebutkeun alim kajeun tapi saur Allah mah ketika anjeun tos ngalaksanakeun nembe termasuk ulama'i ummati Muhammadin ulama umat Gusti Nabi cenah ulamana iman pake calana kajeun cenah dilepis kajeun dilepis masih teu disarung oge kajeun
kajen nya dasar Allah mah jelas eta teh min ulama umat Muhammadin ulama umat Gusti Nabi nya teu ciri ulama na peda jelepis kajen teuing nya da teu kudu sareng wayeun teu nya ada sareng mah berakabiasaan we da teu kudu nya teu kudu masalah eta mah dilepis kajen teuing lah nya geus bener na urang apal pangeran jeung sagala kawajiban-kawajibanana nya geus tohara geus salat geus nya sareng Allah min ulama'i ummati Muhammadin itu adalah ulama umat Gusti Nabi ar-rasikhin fil ilmi entos tumancep dina ilmu alhamdulillah. Nah, pain alim tabi ilmi ka amil ta alamun anjeun geus ngamalkeun ilmu anjeun. Waqba ta'ala imarati ma'adik jeung geus menghadap untuk memakmurkan akhirat. Nya akhirat teh ma'ad teh akhirat karena akhirat tempat balikna makhluk. Sakabeh makhluk balik ke akhirat teh teu balik akhirat. Namuatna palid sugantah, namuatna diduruk tah, dihakan maung sugan paena. Dihakan juring mah tara aya jamakan juring mah nya. Gitu angger kembali maka Gusti Allah ke akhirat nya teu aya nu teu ke akhirat mana sebut ma'ad akhirat nya tempat mulih tuh gitu tempat mulih dasarnya ka dinya atuh nya aya jami ulama baheula jami soleh nu sieun ku Allah bakat sieun ku Allah lain teu percanda ulama nemena oge ngan tinggi masalah sieuna lamun urang isukan pae geus lah nya cacag di walang-walangnya gitu cacag di walang-walang bubukeun terus palidikeun tah ka mana lah sananya tuh sanes teu percanten kana masalah ma'ad eta teh ulama namina oge ngan sangat tinggi rasa sieun aku Allah sieun ku Allah meureun aya dicacag mah dibumukeun nya meureun kitu perasaanana tapi da sadayana anggar kembali ku si Allah nah tambah tinggi rasa sieun we ku Allah sieun mulai bergenjer ge masa ditaros meureun kumaha engke lah suka dicacag mah dibumukeun babetkeun ka mana we lah nya eta mah tah rasa sieun atau senanya saya nanya gitu nu diduruk teh jadi lembu angger kembali usaha suka nambah teh ieu kabeh oge nah ya anjeun geus menghadapkeun diri untuk memakmurkan hari akhir mangka kunta abdan aliman tu anjeun jadi hamba nu alim bahkan amilan amil lillahi ta'ala kanu ta'ala ala basiratin tepan kana awas hate wero jailin teu kasub bodoh nu kitu ngamalkan ilmu yang hareupeun awak jangan makmurkeun akhirat mangka jadi abid nu alim nu amil ala basiratin bari waspada ceuk biasa namanya awas hate teu bodoh pinter wala muqallid sanes termasuk muqallid ngikuti batur sanes atuh kitu mah wala ghafilin jeung sanes anu ghafil falaka syarful azim pikeun anjeun kamuliaan anu sangat-sangat agung tuh nya wali ilmi kal kimah ilmu anjeun tanu dipilari matak jadi aya hargana kimah berharga ilmu saalit menang mingguah tapi diamalkeun aya kimah nya ageung hargana awis pangaosna seorang mah nya awis pangaosna lah ada apa lagi bab toharo saeutik wudu nya geus aya dipigawe mah eta ilmuna apalagi salat we teu apa lebih panjang nya ilmunya pas salatan aya dipigawe mah termasuk berharga ilmu nya gitu ilmu saeutik ngan diamalkeun berharga dibanding nya ilmu loba ngan teu dipake lah eta mah ngababalaan wungkul
babalaan wungkul naon ilmu loba teu dipake ngabala ya ayo nya kitu naon kabala-bala daya hargana nya daya hargana nya ngaecek batur mah heueuh beureun pinter coba terbanyak eta teh ajengan teu dipake mah bala harga ngabala naon si buahna eueuh ngabala nah nuntuna kudu sasapu nya kawas tangkal nu rindang buahna eueuh rundat we ngabala we ayo ripuh bala sapu ilmu loba dipakean teu ngabala wae lah nya alhamdulillah nya nah tapi boga ilmunya diamalkeun berharga wasabul jazil pahalanya yang sangat agung wa kunta qad qata tadil aqabah oge anjeun termasuk telah melakukan menempuhlah ya aqabah ilmu teh tos dikapangkera geus dihareup alhamdulillah geus dihareup nya dihareup urang wa qadaita haqqaha telah melakukan hakna aqabah biidznillah taala wallahu subhanahu mas'ul Allah yang disuhunkeun ayyumiddaka wa iyana wisna fikih mudah-mudahan Allah maparin pertolongan ka anjeun jeung ka simkuring di sarua biusni taufiq kalawan sa taufikna wa tasiri sareng kagampilanana innahu arhamur rahimin kan Allah mah nya arhamur rahimin pang asihna tinu asih Allah mah lamun urang nyaah ka anak nu geus ba anaknya waduh duduh teh ka anaknya ahna Allah mah leuwih tibatan eta nya nah urang teu boga rasa dibikanya ku Allah eta teh masalah nama nya teu boga rasa hate sabab teu dikaitkeun ka dinya pikiran teu mikiran masalah eta jadi asa eueuh we kanya Allah teh nya komo ketika urang keur manggih jeung harese ese duit segala asa eueuh we Allah teh nya boleh piraku Allah gitu nya Allah mal eureun ngamikanya Allah mah nya masing teu meunang duit teh urang bisa kadeh ngarengap duit mah eueuh teh duit nya encan kapanggih aya ngarengap tapi duiteun sok teu ngarengap ka mana jing teu bisa ngarengap ka dokter balah duit na mah ka dokter mah urang mah wag cager ngarengap bisa nya kisare ti beros alhamdulillah teu bisa sare geus ripuh nya eueuh teh duit anu tunai duit tabungan urang mah loba tah dikadokterkeun mah kesehatan sabaraha jutaan behna leres Allah teh arhamur rahimin urang teh arhamur rahimin nya quwata illa billahil aliyil azim nya cenah pamajikan rewel duit keun wae geus rewel mah rewelkeun masih ngarewel karepna teuing urang nyadar heueuh da urang teu gaduh geus keun nu nya rewel keun wae lah urang dek teu ka aja geus urang kumaha usaha eukeun nya ieu mun teu usaha masalah usaha eukeun mah can berhasil nya ngaroge encan atuh cenah rewel pantes sakeun namanya bada narima ungkul nya usaha bener-bener ti urang nya wajar we lamun rewel pada eueuhkeun ngomong wae keun wae lah urang usaha eukeun namanya naon deui so urang teh bisa ngayakeun nya pantes mah rewel sampe nama menang duit teh ti urang sababna gitu can ngunggul masih eta mah geus walah gitu kebiasaan anak san katempo mah dina mata anak gitu urang kan lain urang mah nya lain urang mah urang sih kumaha deui al aqabatu saniyah aqabah nu kadua aqabah taubah alhamdulillah tanya urang tos selesai menempuh aqabah ilmu nya telah di belakang urang menghadap kana aqabah nu kadua nya aqabah taubat aqabah kadua teh tina aqabah nu 7 aqabah taubat
nya akobah taubat, nya tanjakan anu sangat-sangat mendaki, penuh dengan duri, nya batu tarahal, lesang, leueuh di pinggir suara-suara burung yang mentakut-takuti, nya anjing menggonggong, bermacam-macam. Tapi ini pekerjaan yang tidak boleh tidak yang harus dilalui. Bayah nawe paksakeunnya. Wahia aqobatu taubah. Nya dalam muntos sumping maka ditu ka puncakna urang TR nakes ucang-ucang di luhur. Beh nang angger we gunung yang tinggi luhureun tuur geus di luhur mah. Enak urang. Geus bisa dadah ka handapnya. Angin aduh ngahiliwir tos di luhur mah enak. Pandangan semakin indah. Nah, semua alaika ya tolibal ibadah, terus wajib ke anjeun wahai orang-orang yang mencari ibadah. Urang sebagai tolib tanya. Urang teh sebagai tolibul ibadah. Ya, nuju milarian jalan-jalan untuk bisa ibadah. Wa faqakallah bitaubat, mudah-mudahan Allah parin taufik anjeun dengan taubat. Wa dzalika li amrin. Nya pangna urang wajib tobat teh aya 2 alasan. Pangna urang kudu tobat teh ada 2 alasan. Hiji liyasulala taufiqut taat, supados hasil taufik taat. Nya taufik taatnya. Taat teh sanesa begitu saja datang tiba-tiba. Sanes harus ada usaha. Nya sanes begitu datang tiba-tiba tapi orang harus berusaha. Berusaha nya untuk supaya bisa mendapatkan taufik taat. Nya fa inna su'mad dzunub ta eta teh nya ti sapalih carana nya taubat teh ya. Mun urang hoyong ngai taufik taat dipasian kawasa daek taat atuh nya cara yang paling efektif nu pertama kudu tobat heula, tobat kadinya. Nah, kitu geuning nya taufik tobat bisa hasil, taufik taat bisa hasil dengan cara tobat. Margi fa inna syu'mad dzunub yurisul hirman. Ari awona nu jadi dosa eta teh matak ngawariskeun kana terhalang. Nya awona dosa teh matak ngawariskeun kana kahalangan. Kahalangan tina taat, embung taat. Alah wegahna kana taat ieu berat teuing. Eta ya hirmannya ya terhalang. Ari laksana si alhamdulillah. Nanti laksana. Tak ya hirman ya penghalang. Nah penghalangna eta gorengna dosa. Dosa teh goreng dampakna. Goreng dampak dosa teh. Wa yuqibul hidlan. Oge matak ngakibatkeun kana hidlan. Hidlan teh diantep ku Allah tidak ditolongkeun we nya. Ngana ieu we kukuluyuran we. Inciwiri ka kulon kawetan kidul kalian kitu we jeung kitu nya salat hanteu naon hanteu kitu we nya aduh tinggali beuntak sampai peureum terus we nya nguruskeun dunia tah salat hanteu nu teu pirat duniana teh meunang duit gede ieu teuing kacape-cape nya muhun kan nya diisuk dengan kapeureum gerah ye we ngopepang masalah dunia anu teu pati berhasil dunia nage ngasukur kituanan karugi-rugi nya rugi hidup rugi hidup gerasok nya dunia teu merayu banyak ya Allah mun teu ibadah acan rugi hidup eta ngarahnya dunia nepikeun ka kolot da teu meraih loba atuh. Duh, timulai memeh rumah tangga geus usahanya. Usaha. Nepikeun ka 70 tahun umur da teu meunang loba atuh. Nganu keur meunang imah geus butut hadeaneun. Nya. Meunang imah geus butut hadeaneun. Nah si mana itu ieu teh? Geus 70 tahun leuwih urang usaha. Nah mana ieu buktina? Imah hadeaneun. Boga mobil hayu we
nya ka dokter mobil. Gusti dibawa ka Jakarta ge teu wanian. Alah, eta umur ge 70 tahun, usaha tim umur 15 tahun, namana buktina. Lamun teu taat cik ek naon kauntungan eta jalma. Naon cik untung eta jalma? Ye, rugi. Karunya, sok nempuana karunya deh, karunya. Naon sih keuntungan eta lamun teu ibadah? Mana tuh keuntunganana? Heuh, geus. Hilang tadi antep ke Allah, diantep tadi kita taatkeun. Ayo we inci we dikat we tadi. Halah teuing. Bari mana sih untungna? Nya ceuk paribasana lain berarti alus ceuk akhirat, ceuk paribasana. Lamun usaha ti bareng 15 tahun nya nepikeun ka 70 tahun katempo ngajugrugna batur bisa kabalateran. Wah, ku rezekina nya urang we. Sangajan can karuhan ngajamin akhiratna namanya. Nah leuh cek dunia tuh batur bisa kasantunan, kasantuni. Oh, nya gitu fasilitas agama bisa dibantu. Nya alhamdulillah berkat tempona nya. Kitu sanajan can karuhan di bagja akhirat namanya. Itu kan cek dunia untung we. Coba nu tadi. Aduh, eta mah. Mun teu ibadah teh geus rugi. Wa anna eta kan eta teh diantep ku Allah keun, diantep hilang tadi antep keun, eta diberi taufik. Kitu we, ayo ya. Wa anna qada dzunub jeung sanyana ikatan hadah dosa yamna'u anil masyiatatillah. Kacangreud urang mah nya. Nya nyangreud eta talina dosa, dosa teh matak nyangreud ngaikat jaman dosana. Matak ngahalangan eta panyangreud anil masyiatatillah. Tina leumpang kana ngabujeng taat embungeun leumpang eta kacangcang suku. Kacangcang suku aneh zaman muka tarik leumpang ka masjid pamadekeut. Duh teuing eta suku teh kacangcang takut tali dosa. Cik atuh geura piceun talina tah nya ngarijet tali kana suku. Hese eta suku tarikeun leumpang. Tali. Cik atuh piceun talina tah geura nya kunaon piceun talina tobat kira tobat. Nah eta mata ngalangan dan leumpang atau si Allah teu leumpang gitu nya war kuir we ya Allah masih dikuiran ketika wah da teu deuk coba tuh eta tali tangana banget teuing atunya tali teh tah nya wa musaraah ila hidmati ngahalangan tina gagancangan kana ngahibat Allah. Nah geuning atunya kitu pisan. Eta tali nyangcang suku li annasa kaladzunu biyamna minal hifahil khairat. Kana abotna dosa teh matak ngahalangan tina hampang kana kebaikan. Nya wan nasyat ila taati jeung tanggina caringasnya. Gitu kana taat. Hese jadi hampang biritnya, teu hampang birit beurahat biritnya. Hese na eta Gusti. Da emang katalian atuh. Katalian nu leumpang mangke tali mah gubrak paling daer ge gubraknya. Dicangcang gubrak, maksakeun ge indet gubrak. Katalian namina oge. Nya, leupaskeun talina tuh wa anal isra. Jeung saena ngamayangkeun ala dunub mimma sabil qulub matak ngahideungan hate ta nya ngamayangkeun dosa teh eta hate kawas katel nu hideung hatel geus aralus anu katel ge nama aralus eueuh katel nu hideung eta mah geus langka katel ge nya seeng geus harerang eta nama nah nu hideung geus betang geus teu usum katel hideung geus teu usum seeng hideung eta mah ayo hate di hidungan hate di hidung hate hidung tah eta hate hidung teh akibat dosa geus teu usum atunya geus usum hudang hidung nama herang nya ari hate di herangan nya seeng harerang ari hate hidung nya heran kapan cenah jama anu sok ngaginding nya muka aduh geus kasalon
Herang we nini geus siga parawan we ulah katipu jang nini siga parawan. Anger we nini masih sakumaha ge nini mah anger nini nya. Gitu lamun ningali rayuna si ka parawan tempo leungeun. Leungeunana masih garahan. Geus kolot ngaranna oge. Tuh kitu. Nya heran tajam ngaginding ari hate teu digindingan. Heran bacida. Padahal hate tempat ningali Allah. Allah lain ningali pameunteun nu geulis jeung kasep. Tapi aneh jama masih aneh katipu nya wajah walau make up. Nya salon ari hate ira ka salon hate. Tah ieu teh ka salon dari terus. Ya teh keur dina jero salon itu ya. Teu kudu mayar ieu teh nya salon alus ka insyaallah balik olah geus gini balik teh. Nah gitu. Makosawatin teu sateten hipu-hipu. Wala hulu sopia nah hulu sate aya bersih-bersih nah teh. Wala sopawata aya jernih. Wala wah enak, wala halawat eueuh manis. Nya ta eta geus poek hate geus teu ngeunah. Asing oge salat ungkat-ungkat aing mah nyaho tukang doraka mah. Hatena geus moal aya katenangan ieu keur ibadahna. Nya tukang doraka mah masing maksakeun salat oge. Nya itu orang korupsi nu triliunan, miliaran korupsinya. Tapi seorang teh osok salat aja mah Islam. Nah teh salat lah kumaha nya. Ya, salatna kumaha? Tukang korupsi da sok sarolat eta teh. Eta kumaha salatna pikiranana. Nah aya kitu rasa enak keur salat. Aya rasa manis, wallahu alam. Wa illam yarhamillah basa tajurru saibal kufri. Lamun Allah teu ngarahmat maka tukang doraka, mun teu kenging rahmat Allah geus matak nari kana kufur jeung qosya sapowah cilaka. Untung keneh Allah masih ring rahmatnya. Nya tukang maksiat masih keneh daekeun salat untung keneh. Untung keneh aya keneh rahmat Allah jangan tukang maksiat korupsi gede tapi daekeun salat untung keneh. Untung keneh aya rahmat Allah. Da lamun teu rahmat Allah mah enggeus mata kufur jeung cilaka. Tuh nya rahmat Allah mah ngawalatraan ka setiap makhluk. Nya rahmat Allah kana taat sumping, kana maksiat ge sumping. Dalam Allah teu ngaramatkan maksiat geus cilaka. Dunia hancur atuh ku tukang maksiat termasuk urang. Hancur dunia. Ngan masih kana Allah ngalungsurkeun rahmatna ka tukang maksiat. Salamet be nya salageur awakna. Ngan datang ibadah mamanis jeung teu manisna meureun teh mah. Wah, teu apaleun batur, apalan ngarasan bogana. Ngan ceuk aturan lamun jam tukang doraka ibadah lah geus mamatak enak jeung mamatak tenang. Faya ajaba kaipayu wafaqul taat. Heran simkuring. Faya ajaba. Ieu bahasa ta'ajub. Simkuring heran. Heran simkuring mah kaipayu wafaqul taat. Nya kumaha jalma dibaparinta pek taatna geura. Nu aya dina syu'min wa qasawah. Kumaha nya dibaparinta pek kana taat. Jaman keur aya dina syu'min dina awona dosa. Jeung teu asa hate. Moal atuh iraha daekna taat yang teu asa hate jeung aya dina awona dosa. Kitu we. Da dosa teh narik deui ka baturanana nya. Lamun urang geus dosa eta si dosa teh narik nu batur naik ka baturanana. Narik ka baturanana nyeret baturna. Kawas taat sami urang daek taat nya hiji taat eta sok matak narik babaturanana. Mu urang geus daek salat sunat qobliyah badiah eta teh su qobliyah badiah narik anu sejen ieu atuh geus urang mah kapan geus wareg qobliyah badiah mah ayeuna bagian duha. Ta duha tadi tarik ku si qobliyah badiah. Duha geus katarik ku urang ku si naon ku si qobliyah badiah. Narik deui ka anu sejen alhamdulillah ceuk duha alhamdulillah urang geus duha. Hayang cenah tahajud ditarik tahajud ku duha.
Terus kita saling tarik, saling ajak. Maksiat kayak gitu, mau nangis maksiat satu kali, satu warna, tangkos bakal nambahan maksiatna lamun tadi pungkas ku tobat. Pungkas halangan ku tobat bisa narik batur, bisa nyeret batur. Halangan ku tobat buru-buru. Wa kaifa yudna ila khidmah kumaha diajak kana ngaladen. Allah jama anu mayeng kana maksiat geus moal ajak mah taat ngahidmat tukang maksiat manya. Moal aya ajakan-ajakan ana hidmat. Wa muqimun ala jabwah terus mayeng dina maksiat, dina kaawonan. Wa kaifa yuqarrab li munajat kumaha dideukeuteun kana munajat jama anu lamokot ku kotoran. Alah isin nyepangana ge. Coba orang lamun bae nepangan Pak. Naon nu deukeut we lah pakuwu beh dina namanya. Pira aku make baju nu tilas di kebonnya. Pira aku nganggo angon anu parantosnya ngaludang tai domba di kandang. Ngutos ngaludang tai domba di kandangnya kapan? Panangan kotor gitu ku najis tai domba. Tos kan tenan pakaian ge kitu sumping we ka desanya. San pokocok naon-naon cik era moal kira-kira nya eta paku kira-kira bakalnya ka urang yang hareupan moal dah embung teuing eta kadasa kadar ka paku naik ka luhur ka camat wah geus komo naik ka bupati leuh ieu mah ka Gusti Allah walah teuing kumaha bisa dideketkeun ngakhi munajat ka Gusti Allah bisa deket munajat ka Gusti Allah sedangkan diri lamokotkeun kotoran dosa jeung najis dosa mal bisa dina dekeutna ge alah ka mana Allah meureun ngabalieur nya fa fil khabari anis sari masduq disanggem kana hadis Gusti Nabi bagus yang ngadawuh idza kadzabal abdu tanaha anhul malakani tuh di mana-mana hiji hamba dosa nya dosa satu kali mangka malaikat nyingkir dua malaikat nyingkir alimunnya katanana nyingkir we gitu naon margina pangna nyingkir minnat nima yahruju min pi karena bau kaangseuna nu kaluar tina pangambungna tina cangkemna nya kitu bau alabatan bau peuteuh alabatan bau jengkol bau sepi weuleuh eta nuangna mah nuang sepi yang di kampung sepi nya jengkol di kuda teh di mana dikubur pan enak dituangna teh kumajeng asinan mah ulah ngeunah eta nyaikeun dituangna mah enak ai batur mah nu ngangseuna geus teu kuatin pangambung ga ditutupan teu kuat bauna begitu nyanggap aduh areheok teh WC we nah kitu bau tah nah iya jamin nu maksiat teh bau alabatan gitu sehingga dengan bau cangkemna malaikatnya tewantunanya ketan nyingkir fakai paya seluha dzal lisan dzikrillah kumaha pantasna lisan pake dzikir Gusti Allah lisan nu bau ku dosa lisan nu bau nya ku najis dosa teu pantes jang dzikir ka Gusti Allah azza wa jalla nya dipaksakeun angger keluh kesah la yakadu al musir yajidul musir alisan taufikon ampir-ampiran we jami anu sok ngamayengkeun dosa teu manggih taufik tuh ampir jami anu sok ngamayengkeun dosa teu manggih taufik teh nya hal kudu taat nya didamel daek taat eta mina taufik teh hampir we nya jamin sok mayang maksiat teu manggih taufik wala tahib arkanu libatillah hampir teu hampang anggota badan jang ibadah ka Gusti Allah lah kugo loba nu duraka oge nandarekeun salatnya pa ini tapako pabikaddin la halawata tuh lamun kabeneran tukang maksiat daekeun ibadah kana rahmat Allah teu mibah ka mayana jang ibadah tapi teteplah halawata maah dengan keluh kesah eleke sekeng ngucap orang mah teu aya rasa manis wala sofata teu aya rasa jernih hatena cik pedah naon wa kullu dzalik li syu'miz dzunub eta teh pedah akibat awon dosa sareng tarkid dzunub
Ti eta kita tobat tinggal tobat. Nah maka pungkas dosa kurang halangan ku tobat. Tobat teh gampil nya hiji ngantunkeun dosana. Kaduana sing kaduhung hate. Anja kaduh ngadon tak kitu nya. Katiuna mangazam moal uih deui kanu eta kitu harita. Cenah kapayunna tiba deui kana dosanya tobat deui bae. Geus tobat deui nya tobat deui bae terus. Ulah eureun. Nya sebagaimana teu eureun dosa mah ulah eureun tobat terus we. Nya terus we tobat unggal waktu. Usia Nabi ge 70 kali tobat sadinten sawengi nu teu dosa Nabi mah. Eta teh nya ngadidik urang dosa mah kudu sabaraha jungkal mah. Gusti Nabi teu dosa 70. Walaqad sadaqa wallah.